Bah, Abah, Loni mah tos ngantil emak ti klinik, ceuk si Roni nyarita ka bapana. Najan geus gede eta budak teh ngomongna cadel keneh. Gog si Roni nagog ngadon nyang haripan bapana anu keur ngarautan awi. Nya syukur sing hidup jadi budak mah. Hade kitu teh Ron. Lamun budak daekan geus gedena babari milik jeung babari jodoh. Ceuk Mang Kusmin nembalan. Manehna jongjon we ngarautan awi keur bahan nyieun kurung manuk. Bah, Loni mah hoyong jadi dokter kabita ku bayalanana. Mangkaning tadi seueulan anu dipaliksa baleng saleng emak teh. Wah, sigana mah bapak dokter teh kenging seueul altosna teh bah. Si Roni nuluykeun nyaritana. Heueuh syukur, kudu boga kahayang ti kiwari. Ari geus boga kahayang ti anggalna keneh mah sing soson-soson ti anggalna. Bapana nembalan bari tonggoy ngarautan awi. Soson-soson kumaha atuh bah? Si Roni nanya deui bari daria siga nu hayang nyaho. Heueuh, sing suhud diajar ti kiwari, diajar di sakola, boh di imah sing getol, engke ti SD tuluykeun ka SMP, geus tamat tuluykeun ka SMA. Tah engke mun Roni geus tamat di SMA heug tuluykeun sakolana ka dayeuk, tah geura asup ka jurusan kedokteran. Ceuk Mang Kusmin ngajelaskeun ka anakna cacatur bari tonggoy we ngarautan awi. Bah, Abah, sesah tante ali jadi dokter teh. Si Roni tumanya deui, beungeutna kot kanampeu ka bapana ngadaguan jawaban ti bapana. Eueuh nu hese sagala oge babari, kari daek jeung suhud ngagaweanana. Ti ayeuna Roni kudu getol diajar di sakolana beh pinter, engkena teu hese lamun hayang jadi dokter teh. Geuning tadi bapak dokter siga nu sesaheun maliksa emak. Lain heseun eta mah, ati-ati. Ari kitu dikumahakeun emak ilaing ku dokter. Mang Kusmin ngomongna bari ngaliuk sakedeung ka si Roni. Dipiwalang ngagolel telas didangkakeun bali di si Roni teu kebat nyaritana. Manehna kalah gagaro kana sirahna. Matana bari kekeureuceuman sagala si Roni teh. Anu keur tonggoy ngarautan awi teh ngadadak curing hak. Manehna kontan ngaliuk ka anakna bari nyarita. Tuluy dikumahakeun Roni, indung maneh ku dokter. Ceuk Mang Kusmin nyaritana nyentak. Matana ngadadak rada badag. Samalah awi anu keur dirautan oge teu kahaja rek nakol kana sirah anakna. Siga nu ngarasa reuas Mang Kusmin teh. Tuluy di toong bah. Si Roni nembalan bari gentak cengkat tina nagogna sarta nakis awi anu meh keuna kana sirahna. Si Roni ngarasa reuas oge, mireungeuh bapana siga nu ambek nyentak bari molotot. Oh, kajeun ari ukur di toong mah. Mariksa adi maneh meureun. Apanan emak teh keur kakandungan eta teh. Ceuk Mang Kusmin nyaritana ngadadak alon. Manehna nuluykeun deui ngarautan awina. Ningali nu jadi bapana leler tina molototna sarta nyaritana halon deui, si Roni nagog deui gigireun bapana anu keur diuk dina jojodog. Bari nuluykeun deui pagaweanana. Tuluy manehna nyarita deui. Nyaan Loni mah bah, mani hayang pisan jadi dokter teh, kabita pisan ku bayalanana, geuning mahalnya bah mayal ka dokter teh. Nya Ron, tah sing maneh teu nyaho, mayar ka dokter kandungan mah gede jeung leutikna bayaranana teh gumantung kana kaayaan hasil pamariksaan. Ceuk Mang Kusmin nyarita kawas nu heueuh nyaho. Hasil pamaliksaan kumaha bah? Si Roni siga nu panasaran. Heueuh, gumantung kana hasil pamariksaan. Contona kieu ye, contona nya ku bapa ye dicontokeun. Lamun eta dokter tos mariksa kandungan upamana tos noong pasen, tuluy dokterna teh dehem bari semu seuri
100.000 tah mayarna. Lamun tos mariksa tuluy batuk 200.000 mayarna teh. Lamun tos mariksa tuluy bersin 300.000 ceuk Mang Kusmin nyanyahoanan. Oh kitu nya bah, ceuk si Roni kerung siga nu heran. Heueuh kitu mayar ka dokter kandungan mah. Ari tadi si emak sanggeusna dipariksa ku dokter dikumahakeun ku dokterna teh Ron. Mang Kusmin nyarita bari melong ka si Roni siga nu hayang nyaho. Baham dokter ladang ngangah pangambungna milut. Hah? Ngangah bari irungna mirut? Be, atuh beak duit ladang peuteuy teh. Ceuk Mang Kusmin ngomongna bari ngajengkat muru ka jero imah. Ah sakitu bae Mang Dadang. Wargi kaum dangu sadayana tiasa ngadangukeun cariyos sanesna dina channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salama.